neraka jahanam leuwih dahsyat panasna. Nah, wari orang jangan nasihatan orang awak panas emang ngaji tapi jahanam leuwih panas. Jangan nasihatan orang. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Berjuang agama lamun lain ahli Allah moal kuat sebab naon kabita bae ku pamere kabita bae jeung kebongbrong ku dunia. Tapi lamun lillahi ta'ala malah ngaluarkeun berjuang teh lain dibere. Tah. Ieu kiai teh lamun ceramah kan kudu dibere bae. Da dibere pan teh ceramah. Eta kos kitu. Kiai bensin pan oh. Tuh wajar aja mah ceramah nu teu ceramah yang dibere wae. Aduh kita mah goblok bin tolol bin bloon bin oplo ya budapek kita budapek kos gitu dah. Nah ini dah dalam latan firu fil hari ulah eta keur baheula zaman Kangjeng kebelah dina zaman sahabat zaman teh zaman urang ge ngaulah-ulah mentak lamun lain ahli Allah mal kuat sebab aya pandangan-pandangan luar Allah mentak nu dihajarna ilmu tasawuf nu dihajar teh ilmu tasawuf mimiti Iqbal ngahajar tasawuf terus kebelah dia ngahajar tasawuf sebab lawan ahli tasawuf anu kararuat berjuang ngaleungitkeun muatan lillah tasawuf lalu dihajar anu tidak rasional lah masa ibadah itu pakai perasaan tidak rasional. Lihat Kangjeng Nabi ini ada hadisnya ini ayatnya kikituan dihajar terus tapi makin dihajar tasawuf makin muncul malah kita namanya nama tejahuna naon berbagai ulama modern ngahajar tasawuf di Indonesia teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna malah nyala anu hancur-hancuran sebab iya ahli tasawuf anu getol jasa berjuangna tanpa pamrih militan jana batu hayang dibere hiji Allah sakitu betah urang lamun geus kos kitu karak ieu lain Pak dibabawakan ku bupati ya ceramah teh dibawa ku bupati teh ceramah bawa ku gubernur teh kiai musiman nu kos kitu ngaranna salah teh kieu henteu maksudna teh bener eta mah eta kiai har tidak jang negakeun agama nu sabener-bener nama moal bisa ku jelema-jelema nu kos ka ditu sebab aya kepentingan luar agama anu teger mah hiji we sabodo aing mah hiji beng neangan ridho Allah lillah teh hayang diagungkeun teh hayang dimuliakeun teh hayang dibere teh hayang hiji be Allah diaromongkeun sadaekna sia ngomongkeun engke geus sia katulah ku Gusti Allah sorangan jelema nu keur ka Allah diomongkeun tungguan moal peto ye sia nu kituna moal beda ieu nu urang ngadenge mana sih Jawa Timur nu lilahna mana sih Jawa Tengah nu lilahna ya cakna lillah mah urusan hate beres bener omongkeun ku sia langkah sia ku hatetan teu hate teh aya haseupna ka mana arahna teh ayo ahli Allah omongkeun ku sia ulah nu hirup keneh nu geus paeh ngomongkeun sia ka Maulana Hasanuddin omongkeun moal kebal sia jadi cak-cak sia omongkeun sia ta Habib Lutfi ku sia omongkeun sia moal kebal sia urang ngomongkeun Gus Dur bae ngomongkeun Gus Dur ala lajur jelema kabeh asal ngomongkeun Gus Dur teu kebal tak beres nyanana mah biasa bae
Jangan acan ahli Allah lamun diomongkeun awas man adzan li waliyan faqad adzantu bil haram. Jelema ngomongkeun wali aing sarua jeung ngalawan ka aing cek Allah. Tungguan. Parang salah. Tah ieu munafik. Hiji yang serikeun ka Kangjeng Nabi, yang serikeun ka rombongan-rombongan mukminin anu berangkat perang beserta Kangjeng Nabi lantaran saat paila jeung musim gugur panas anu luar biasa nya nambah seserian yang serikeun bunga ku ditinggalkeun anak munafik. Nomor kedua loba jasa loba pisan para sahabat anu memperjuangkan agama teh mere hartana segala rupana bentuk hewan, bentuk makanan, bentuk uang, emas, perak, masya Allah dibikin dikerahkan jang jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Justru munafik mah wa karihu ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ngomongna mukminin neruskeun ucapan Kangjeng tidak mau tahu paila atau panas kita berangkat pae syahid urang tinggal salengkah deui menuju Tabuk berarti menuju surga. Sahabat ngaromona geus kitu kadeleuna urang teh keur ngalengkah menuju Tabuk padahal menuju surga Firdaus. Sahabat yang ngomong geus kitu dedelean urang lantaran urang masih di dunia berangkat teh lengkah-lengkah urang menuju Tabuk tetapi aslinya menuju surga. Tapi munafik ngomong nawa qaulul la tanfiru fil hari panas, blon panas. Ulah berangkat panas ya nyiksa awak sia. Tapi sahabat teh ke Bandung berangkat beserta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi qulna jahannam asyaddu harra. Gusti Allah kul bejakeun Muhammad eta munafikin ngomong panas emang bener keur panas tapi naru jahannam asyaddu harra panasna neraka jahanam leuwih sangat leuwih dahsyat leuwih parah tibatan panasna Tabuk. Kuari garasa panas perang paeh surga nikmat seserian tapi nyana kuari ngarasakeun panas nyana teu milu perang seserian sakedeung deui di kulub di neraka jahanam leuwih panas. Ya Allah ya Rabbi urang kuari panas urang panas kuari neulean jam bae kieu liwat tamual ye geus kieu bae nyana tadi ngauduk setengah piring doang ye geus kieu bae panas geus kikipas nyana tah aya bae nu nganasehatan di itu ulah ngaji panas urang teh kan butuh kesehatan panas eta mah kan teu bagus porenganan bejakeun kanyanan naru jahannam asyaddu harra panasna jahanam teh sia di imah bae leuwih sanget tibatan panas dari majelis ye di majelis mah panas ge lah sakedeung di majelis mah kieu eta. Tapi ini parah mah cenah kieu panas hate kumaha mah ieu. Hate panas cenah ieu. Teu mah di ASEAN ge panas bae. Panas bae teu mah di ASEAN ge ku urang panas bae. Ye, tapi lamun urang manteng ka Gusti Allah, Urang misalnya ibadah ngaji, salat, zikir, baca Quran, panas, teu ngarasa. Panas bae alhamdulillah. Gusti abdi dibere keluar kesang ieu kesang teh jadi saksi engke di akhirat teh cak kesang teh ya Allah ya Rabbi teu ridho abdi lamun jelema eta dikanarakakeun sebab nyana tengah peuting maca Quran kesangan abdi saksina deui masyaallah saha anu kituna masyaallah kos nyana bae boro-boro baca Quran kesangan buku tiis make AC ge heuh bae kagara ge dibaca auzubillahi minasyaitonir rajim make AC atau make kipas geus ngeunaheun jasa kopi aya rokok aya ngeunaheun geus tinggal husuna bae maca Quran ye
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'an. Wal Qur'an lagi min kalam Zainal Sadaqallahu iraha berjuangna iraha henteu kieu sia goblok awak. Ja Aisyah nonton TV mah berjam-jam kuat. Ja sia urusan dunia mah berjam-jam kuat. Ngobrol sia berjam-jam kuat. Main catur sia berjam-jam ge kuat. Sababar ajang sia kuat. Coba ieu paksakeun maca Quran sia tolol goblok. Carekan awak urang. Bawakeun golok kieu. Katarangkeun ya ku aing dia. Lain maca Quran tungtung nama nyarekan awak we lah. Tah karak mun bisa nyarekan awak. Hebat jelema mah. Eta gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tereng geus anta mah tuh. Tawat tak majikan amal kebal deui sadaqallah ye. Atuh kalau tu birabbin nas. Majikan enggak ada yakin we. Ilahin nas min syarri wa kudu make Quran ka. Geus talar tah mah. Misal wasal khannas alladzi wasbi sudur min jinnati wa sadaqatu bener. Teh jauh disangkaan kula. Atuh naon hartina teh kopi ka. Kalau itu bener teh kudu make kopi kula ngomong sia. Geus porosotkeun calana. Pamajikan paingan maksudnya eta meureun. Aduh loba omong bisa aya polisi. Kayak orang ditangkep deh. Oh kan. Untung nama. Masya Allah kari. Awak teu pernah diperjuangkeun ku urang. Perjuangkeun nafsu urang. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali terus perjuangkan. Tadi itu bakal ngeunah urang ka berangan saya itu ya Allah nalangsat. Masya Allah. Moal balik deui waktu teh ka tukang teh eta kosong teu pake ibadah ka Gusti Allah. Ya Allah sabaraha tahun urang mengisi hirup dikosong-kosongkeun moal balik deui ka tukang. Tinggal nu kahareup tah para solihin teh ceurik nyeung ceurikan lamun katinggaleun lewat datang ka subuh teu hudang tadi moal balik deui kan waktu eta kosong pake sare. Batur mah geus datang ka dinya nyeung ceurikan teh. Geus lain nyeung ceurikan dosa deui nyeung ceurikan waktu kaliwat. Urang mah subuh qodoan ge seuseurean. Qodoan Allahu Akbar. Aya anak deuk Allahumma dinina kan kieu ai sorangan mah nyana ge pal-palan. Lantaran aya anak liwat di handap. Aduh anak dah ngintip deh ongkoh. Mah bapak kok sholatnya begini. Tah aja teu nalangsa lamun hayang nyaho tah pangkat solihin mah tinggalin tahajud bae teh kalewatan datang ka subuhna mencan karak tahrim doang geus ngalengis ceurik lain yang ceurikan dosa eta waktu tah kaliwat masyaallah kosong jaknya aduh mun ditegor ke di hareupeun Allah sia eta pon pake sare kunaon nu mantak sare lelap tah ditanyakeun nu mantak lelap sare berarti kan awalna kunaon mun barang dahar naon mun boga masalah naon ditungtu terus ka dinya. Ceri para solihin urang pernah henteu pernah pan urang ya Allah ya Rabb urang mancan nyorang kesangan ibadah teh can nyorang nu mantak di masjid di majlis make ieu ge asup ulah kesangan jasa ulah awak urang teh ibadah ulah kesangan tapi kan main catur mah ngitung kesang ngitung teu gitu tapi ibadah maka karena Allah sholli sholatan kamilatan wa sallu salaman tamam ngaraneuheunnya ibadah kieu kesangan cek sholli sholatan kamilatan wa sallu pindah keluar aya tiis cek angin Allahumma sholli sholatan kamilatan tah di mah tiis sholli sholatan kamilatan di jerok kesangan di luar katiisan dikira benerna tolol
awak berat kudu dicarekan awak urang sia mah munafik berarti sia mah awak dibere umur lain pakai ka Gusti Allah dibere sehat lain pakai ka Gusti Allah jae ge munafik dukos kitu mah munafik dukos kitu farihal mukhallafuna bimaqadihim bunga seseriannya nama di tempatna teu daek berjuang bakarihu ayu jahidu embungeun nama berjuang nah ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang berjuang di zaman urang naon atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah mun teu berjamaah ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu teu daek berjamaah eueuh nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah geus salah hebat menang tapi ngarasa hebat bahaya ieu nu paling bahaya ge ngarasa hebat eueuh nu dikolotkeun ku aing eueuh nu dideuleuh ku aing geus aing mah kajeun munfarid bae sorangan tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar berjamaah teh syiar henteu cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia wali sia berjamaah mun teu berjamaah tanya awak sia sih kudu teu daek berjamaah masjid dampe imamna aya haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek bah embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan tah eta nafsu nu kos kitu nafsu teh nu kos kitu teh deuk iraha teh sakedeung deui cabut umur selesai perjuangkeun urang berjuang teh syiar agama atuh perjuangkeun ku urang teh ayo di lembur urang teh mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik masyaallah kan mentek ulama kataji di pesantren Banjar teh lain naon di pesantren Banjar eta ku hebat ayah nyin pondok pesantren kemudian ieu masjid sekelilingna anak-anak incu waya salat ka masjid Masya Allah tah di Banjar teh datang ka kuari istimewana waya salat ka masjid kabeh nu imam rawatibna hiji geus lamun kaburu atuh berjamaah teu kaburu tetep ka masjid salat jam sabaraha tilok salat di imah di masjid tah ngahirupkeun kos kitu tah hese jasa urang mah ieu pondok pesantren teh Pasalia di ditu pondok pesantren Pasalia geus masing-masing komo nu lain pondok pesantren mah di lembur nah salat bersama baik ka Allah di masjid ka Allah di ka Allah ngadalil soekeun habek teh sungutna ngadalilnya nah di masjid ka Allah di ka Allah besar wah bae ka Allah tah nah, iya biang munafik nu kos kieu ieu ka masjid bab teh boga anakna kan nanyakeun abah ka mana berjamaah saregep kan kadengena masyaallah engke kebal anak lagi nuturkeun bantah wari mah anakna geus daekeun ka masjid sia ka masjid abah ge tilo dek ngomong naon coba abah ayo dek ngomong naon geus pareum teh dipareuman ku urang sorangan ieu aya titik-titik munafikan saeutik di jero qalbu urang farihal mukhallafuna bimaqadihim khilaf Rasulillah wa karihu ayjahidu bi abwalihim wa anfusihim fisabilillah memeh ngajured memeh kholwah dideuleuh sehari-harina ieu teh kos tali tak encan kos tali teh diliwatkeun ka dieu ditalikeun ka dieu daekeun atuh ieu berjamaah ge masih ngabageun keneh kos besi atuh kan kudu kos tali ditalikeun ka dieu dicanggereudkeun ka dieu daek oh karak di kholwah hari ngomong ngabageun keneh bae mah besina ge ieu mah besi ulil absor ulil ese ya kari teh iyalah munafik ngomong latan biru berangkat berlari gol pejakeun Muhammad kepada munafik naru jahannam asyaddu harra neraka jahannam leuwih dahsyat panasna nah wari urang jangan nasehatan urang awak panas emang ngaji tapi jahanam lebih panas jangan nasihatan orang awak
panas emang ge mere duit teh yang jariah tapi neraka jahanam leuwih panas. Oh cak pa awewe awak dicandung teh panas emang ge tapi jahanam leuwih panas. Tak kudu cara pemajikan ayah teh abajal tadi asana ieu mah baralik di tawaran kabehan. Kaji tadi ngaji kadenge kiai aya pemajikan ayah menawarannya besi ka aja dikawin deui kula geus nuturkeun bae lah pokona mah kasurahan kiai tadi neng ridho balik. Sial siapa kok kakak mah bangun hayang teh gitu henteu sih tadi bangun merangkak itu aing mah nanya ge sia lamun aing kawin deui bang sia deuk balik apa deuk cicing we deui balik lah geus atulah ikos kitu ulah tawaran. Allah tah nar jahannam asyaddu harra kitu ge law kanu yafqahun lamun nyana nyarahun bahwa neraka jahanam leuwih sangat panas leuwih dahsyat panas leuwih pohara panasna mata kalau moal katinggalin moal ditinggalkan moal ninggalkan mana pasti berangkat lamun nyahoeun neraka jahanam leuwih dahsyat panas pasti berangkat kos kuari bae urang lamun nyahoeun bahwa neraka jahanam teh jang meuleum nu kredit jang moal ngredit urang mun nyaho urang bahwa neraka jahanam leuwih dahsyat jang moal nyokot duit bank moal kajeun kumaha ge bank tah bunga-bunga lain bank nah lamun nyahoeun bahwa ngabohong eta jahanam jamual ngabohong mun nyahoeun nipu teh jahanam panas atuh jamual ngabohong kulantaran teh nyaho pajar teh teu panas atuh dilakukeun mulai ti ayeuna nasehatan awak urang masyaallah eueuh anu bisa nganasehatan polisi moal bisa dinasehatan ku kiai mani nganasehatan sorangan abri moal bisa dinasehatan ku kiai ku mani nganasehatan sorangan janya nama ceuli na ge geus lain ceuli pengajian jana mah geus ceuli trit siap dan ku kiai mah teh kiai ieu loba omong bawel kajeun tapi nasehatan ku sorangan teu bisa dinasehatan ku janya ge loba nu salat loba nu iman. Nah DPR geus bisa dinasehatan ku kiai geus kiai mah anggap bae eta mah nu edan sia bae nganasehatan sorangan lamun geus ka kiai nganggap nu edan basalah geus kiai anggap ku sia jelema gila jelema edan tapi nasehatan awak sia sakedeung deui sia bakal modar sarua bae paeh ka neraka. Bupati geus teu bisa dinasehatan pejabat teu bisa dinasehatan ku kiai lantaran kiaina diberean bae dah dia mah mau juga atuh ya ngasehatan dia dikasih uang sama gua kagak dikasih uang mah ya kagak geus teu narima kana nasehatna lantaran nyana merean bae geus lalagaan akhirnya teu didengekeun kajeun geus tapi nasehatan awak sorangan ku sia bakal modar sarua bae dalam urang geus bisa nganasehatan sorangan geus teu perlu kiai ieu bekuari urang ngasehatan ieu mah lalagaan ieu ieu ngaji teh keur lalagaan ieu mah anggap hiburan topeng lah anggap topeng lah monyetan doang monyetnya dihandap agak dah tapi geus ieu mah kajeun dianggap topeng monyet ge ngan balik mah nasehatan sorangan geura nasehatan ku sorangan teu bisa ka nasehatan ku kiai nasehatan sorangan kiai lamun geus bisa nganasehatan sorangan bakal hebat geura sebab kiai loba hasud jasa loba jasa kiai mah nu hasud anu nasehatan awak sorangan sebab kiai mah geus teu bisa dinasehatan ku kiai deui ngadengekeun cak aing mah teu bagus kiai tah ngadengekeun ge mana bisa ngomong doang sia ngomong doang geus kajeun geus kiai teu bisa nasehatan ku sorangan awak sia teh dititipan ku Gusti Allah teh ilmu kadaanan jang batur jang sorangan geus datang ka mana sia ngamalkeun ilmu titipan Allah ayo melalui kabisa-kabisa sia anu dititipkeun ye ku Gusti Allah ka sia awak geus datang ka mana batur mah tuh ayah banjar datang ka maut memperjuangkeun agama teh magahan ngaji mama sempur masyaallah ya Allah ya Rabbi tuh mama Satibi
tuh memanah rawi Bapak Oco memajengan imam keresek datang ka maut nya nama memperjuangkan agama tuh Aisyah kunaon haju memperjuangkan Golkar ya si awak ya awas ya kuai dipeupeul ku kayu Golkar sia kuai nasehatan nu bisa nganasehatan ya batur mah malah nyeungsirikeun nasehatan ilmu teh nu bagus mah jangan nasehatan diri sorangan nu mentak dizarahan dia mama sempur dizarahan mama Bakri ngaranna itu masa tibi teu eureun-eureun dizarahan tuh mama kitu mama Nahrawi di teu eureun-eureun dizarahan mama Oco jeung sajaban eta teh kapan meureun aya sinar nah isia awak ya mun urang jadi kiai sia lamun paes anu ngajarahan ngomong deui emang sia yang dizarahan yang dizarahan maksudnya berarti hayang wali meureun hayang mulia goblok si awak atuh teu anak-anak ya urang nu ngajarahan wasiatan ka anak nah ka dieu abang mun pae ajarannya teu hayang ya berarti emang kudu pelit apa pelit berarti kan urang teh henteu bisa ngancemkeun pangaruh ilmu ka anak eta nu mentak dizarahan ge ulama-ulama bisa nembus ke jero hate komo mun aya waliullah mah kan bisa komunikasi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha